anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus kunaon eta getolamat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuhna naonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu ana. Atuh. Sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak teu maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ieu supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak ta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan